Bismillahirrahmanirrahim. Sifat nomor katilu tina sifat anu wajib di Allah nyaeta sifat baqo hartosna langgeng Allah. Nadhamanana tilu baqo langgeng Allah ayana Allah muhal ayat tungtungna ari dalil anu nudukeun kana baqo Allah Ta'ala. Lamun Allah Ta'ala ruksak tegesna Allah ayat tungtungna tangtu Allah Ta'ala anyar sedeng. Lamun Allah anyar kapan eta teh mustahil maka wajib Allah baqo. Dalil aklina nyaeta annahu law kana faniyan lakana hadisan wa huwa muhalun. Hartosna lamun Allah Ta'ala ruksak tangtu Allah anyar sedengkeun eta teh mustahil. Dalil naklina Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surah Ar-Rahman ayat 27. Hartosna sareng tetap moal ayat tungtungna zat pangeran anjeun anu kagungan kaagungan sareng kagungan kamuliaan.